Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mangjaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Jawara Batu Karang. Mangga kumaha terasna dongeng anu judulna Jawara Batu Karang ieu mugi-mugi dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberah mana. Kasugri kaum dangu Mangjaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan carios nyambung anu judulna nyaeta Jawara Batu Karang. Kocapkeun para wargi sadaya di tatar lamping Ciremay belah wetan atuh kajadian geunyileungah malah mabeja nerekab ka mana-mana. Beja pabeja-beja para wargi. Aya paribasa omongan jalma harus alah batan sora goong. Kitu cenah ceuk ujaring carios. Naon anu jadi marga lantaranana? Ari nu jadi marga lantaranana teu aya deui iwati beja ngeunaan tongkat batu karang. Jeung deui para wargi sadaya di alam kadugalan mah. Nya, dina alam kadugalan para wargi sadaya yen singsaha nu mibanda eta tongkat batu karang mangka manehna bakal ngawasa dunya. Dina alam kadugalan, dina ilmu penca, dina ilmu silat, dina ilmu maenpo, berarti singsaha jelema anu kungsi diajar silat, kungsi diajar menpo, atawa kungsi atuh ngulik ilmu kadugalan hayang mibanda eta senjata nukatlah tongkat batu karang. Demi hasiatna cenah para wargi aya paribasa ditojokeun kana gunung urug atuh de para mitra, ditojokeun kana sagara saat cenah kitu ceuk paribasana eta senjata nu disebut tongkat batu karang. Lamun bisa mah geus sianana nya ku ayana tongkat batu karang parantos kaluar ti nu nyimpenna, parantos kaluar ti mamasuhun anu kungsi dipaling teh para wargi. Kungaran si Suta Manggala geuninganan beja merekab kana mana majarkeun teh cenah tongkat batu karang ayeuna keur pada marbutkeun. Atuh puguh we keur di lamping gunung Ciremay mah nimulkeun hiji atuh kagiatan-kagiatan anu memang rada beda ti sasarina. Ayeuna loba jago-jago nu daratang ka eta patempatan. Malah jago-jago kolot di tatar kulon geus mimiti daratang. Jago-jago kolot cenah tiba sisir belah kaler ge nyalampeurkeun. Malah aya bejana jago kolot di tatar wetan. Atuh pada datang oge malah kacaritakeun jago-jago di daerah Sancang, jago-jago di daerah Pakidulan, kabeh pada hayang miboga eta senjata anu katelah tongkat batu karang. Anu kungsi cicing di gunung gancang turun gunung, atuh kungsi anu di basisir gancang unggah gunung, lantaran hayang mibana eta senjata. Da memang eta senjata teh geus jadi sabiwir hiji, geus jadi sabiwir hiji pikeun jalma-jalma singsaha nu boga eta senjata manehna baris ngawasa dunya. Para mitra anu mulia, si horeng si mana horeng geuninganan. Atuh anu ngabogaan senjata ayeuna teh nyaeta anu disebut sirabok teh. Nah anu mana nu palsu, mana nu asli para wargi tacan tiasa kabongkar nepi ka ayeuna. Ari nu dicepeng ku sirabok senjata batu karang anu mana, jeung deui anu dicepeng para wargi ku anu katelah Suta Manggala senjata batu karang anu mana. Jadi nepi ka waktu ieu can aya nu bisa mastikeun mana sabenerna nu asli di eta senjata. Ngan urusan sirabok nu geus jadi garong katelah begal anu kakoncara ka mana-mana. Sabada manehna digurumut sireum kararange nepi ka digegelan awakna para wargi panas karasana. Atuh bisa sotenan bane we sireum kararange ku manehna dibawa teuleum kana sulokan. Amun teu kitu moal lesotan sireum kararange teh narempel we tuluy meunyoco para wargi. Tah ku ayana kitu akibat manehanana rek ngaguna sita kahormatan hiji wanoja.
Pas pisan rag-rag sayang sirem kararange kana pala batongongna. Puguh we, langsung harita kene ngagurumut kana sira-sira. Ari padumukanana si Rabok ayeuna teh para wargi aya di hiji guha. Eta guha katelah guha orai tapa. Demi eta guha katelah orai tapa teh para wargi kumargi cenah ceuk beja. Loba orai nutung ku tinggol usur kadinya ngadona rek tapa di dinya. Nah tapa eta mangrupa rek ganti sisit atawa ganti kulit. Daki itu cenah orai mah para mitra sok ganti kulit. Sok lumpat nate kapal bahdinya. Ai si Rabok kulantaran ngabogan ilmu kacida luhurna. Manehna mah para wargi geus teu sieun ku bangsa peudah orai. Sieun sote cenah ku sirem kararange. Ai ku pura orai mah wah enteng manehna mah. Da siga pawangna we atuh kana orai mah si Rabok mah. Orai sok sanajan sakitu matihna nu disebut orai senok deui ku si Rabok teu bisa gerak atuh lantaran geus nyaho kana lilingranana. Di mana orai senok rek notog teh para wargi manehna mah gancang nyalingker ngagurak-gerakeun awakna. Barang orai senok geus katetel mah atuh katoel para baha ieu sirahna di belah tukang. Palabah sirahna para wargi sadaya jeung palabah beheungna ti tukang teu mangga pulia orai teh tuluy we ngadeprek geus teu bisa nangtung deui. Kitu cenah rusiahna anu memang dipiboga ku si Rabok. Jeung deui sok sanajan manehna dipacok orai ge teu ieu nyak serak eta teh nu disebut racun orai teh. Teu ieu nyak serak para mitra racun orai. Tapi memang lamun dipacok ku orai ge manehna mah gancang disedot. Gancang cager. Tara lila ieu manehna mah dipacok orai ge. Ubuhanna atuh geus ngarti kana elmuna meureun dina hubunganna jeung ngayakeun serangan-serangan tina orai teh. Nu matak ayeuna para wargi si Rabok ngulik hiji jurus anu kasebut orai totog. Ta ieu di guha orai tapa manehanana ngulik elmu nu disebut orai totog teh. Demi jurus orai totog kacida matihna kakuatanana aya dina peureup. Lamun peureup eta digerakeun para mitra bari ngabentur atuh cenah batu da ceuk ku jaring carisa batu ge nepi ka rembug. Kitu cenah ceuk carita nu kabejakeun. Ayeuna si Rabok mabim mibada elmu nu kacida luhungna. Dina kayan kitu hiji poe para mitra sadaya di lamping gunung Ciremay teh beulah ti wetan geus diarasupan ku para jawara-jawara ti daerah-daerah kulon rek ngarurug cenah para wargi anu kasebut nyaeta si Rabok teh. Lantaran beja pabeja-beja waktu si Rabok nelasan mamasuhud teh ngagunakeun senjata tongkat batu karang. Nu matak sararea hayang nganewak si Rabok. Kitu nu wawi oge. Jeung deui geus kapanggih panyumputan si Rabok ke di guha orai tapa di wewengkon leuweung tiis. Nu matak para mitra teu hese atuh. Loba jawara-jawara ngahaja mending ngarekeh manehanana nanjak ka eta patempatan. Lantaran atuh guha orai tapa teh ayana rada luhur. Di lamping gunung Ciremay teh malah ka wengkuku leuweung tiis. Hiji leuweung tutupan nu arang langka kasaba ku manusia lantaran di eta leuweung teh sanget kabina-bina. Loba jalma nu asup ka eta leuweung tara balik deui para wargi. Kulantarana atuh dicocok ku langir teh dipacok orai teh direweg maung teh jeung sajabana. Nu matak disebut nage eta leuweung teh leuweung tutupan. Aya hadena beda deui jeung zaman ayeuna cenah para mitra disebut leuweung tutupan teh anger we diranyah ku manusia. Tah kitu bedana zaman baheula jeung ayeuna. Eukeur mah eukeur meureun zaman baheula mah manusia teh henteu pati loba dibandingkeun jeung zaman ayeuna. Kitu meureun di antarana. Jadi pakasaban teh kabagi. Sok sanajan nu ngalasuluh tara nepi ka nuaran tatangkalanana.
mulungan pangpung garinge geus cukup hese cenah dibawa nage jabau berat trek dibawa balik ge kitu ceuk ujaring carios para sepuh zaman baheula. Si horeng si mana horeng para wargi di eta guha anu katelah guha orai tapate geuning lain ngan saukur si Rabok tapi anak buah nage ayeuna mah dikumpulkeun di dinya. Kabeneran anak buah si Rabok teh loba para mitra nyaeta nu sok dititah ngerampok bebegal jeung sajabana pangpang nama nimulkeun atuh cenah rusuh di desa-desa di mana geus rusuh babari cenah ngayakeunna gerakanana nyaeta maling jeung ngerampok harta bandara hayat dikumpulkeun teh di eta patempatan di guha orai tapa jeung deui para wargi ngelemet naker daerah-daerah eta teh dina ngoning manehanana mun barali tara ieu katohyan ku deungeun lantaran atuh asupna teh ti unggal madhab jadi lain sajalan wae nu asup ka eta patempatan loba tempat nu bisa asup ka dinya ngan sakanyaho manehna wungkul. Jadi Rusia oge asup ka lemur atau ka leuweung nu disebut leuweung tiis teh aya panto Rusia. Nganya kitu para mitra, Rusia sote cek nu teu ngarti. Rusia sote cek nu teu nyaho. Ari geus ngarti makana elmuna kabeh ge nu jadi Rusia. Geus ngarti makana elmuna atuh enteng naker dina nggoning ngabongkar sing sakur lalangse nu miningan eta patempatan. Kocapkeun harita para mitra sadaya atuh harita si Rabok teh para wargi sadaya si horeng si mana poreng manehanana teh jeung sabatur-batur kerang boga hiji patekada nyaeta ngaduruk sirahna mastakana mamasuhud para wargi memang dibabawa nepi ka palebadinya ayeuna mah geus garing numatak manehna ku manehna diduruk rek dialah tangkorakna nyaan kejemna luar biasa si Rabok teh para wargi teu aya rasa pri kamanusaan pikeun manehna mah eueuh rasa pri kamanusaan teh danya kitu atuh jelema saha kadua gaplok tukang bobok tukang tarok tukang nyingkab-nyingkabkeun anerok teh lain bobodohan di mana manggih awewe meuni matana teh langsung we hejo di mana manggih musuh kekerot palabahuntuna langsung leungeunna nyekel kana bedogna malah mah kana senjata nu disebut tongkat batu karang sok ieu dipake pikeun nandasa musuh anu memang kacida pisan tangguhna. Harita sabada ngaduruk ke mastakana mamasuhud harita keneh si Rabok seuring ngagak-gak teu bari nyarita ka anak buahna. Karda suhun abdi gulan dewek ieu ayeuna ngarasa sugema ngarasa kena panasaran deuleuy sabab dewek bisa ngelekeun si suhun jago kolot tanpa tanding pokona mah dina ilmu silat mulai duana si suhun tapi ku dewek geus dilampuskeun nyawana geus dikirimkeun ka akhirat ku dewek bari sirahna ku dewek ayeuna geus diduruk nu aya tinggal babatokna wungkul. Dewek bakal ngarah jadunya kemudian dewek ngabogaan hiji tongkat anu kasebut tongkat batu karang. Karda sun di dia sungguh aya naon urang kiwari geus hiji jadi hiji hiji kakuatan jago wungkul anu moal manggih de musuh nu berat di Jakarta. Harita para mitra sadaya si Rabok ngomong namahan omongan minangka manehna pamimpina para wargi sadaya atuh puguh we harita ge memang manehna minangka nu mimpin ieu kaayaan
Iya keayaan teh atau rombongan atau komplotan bangsa begal-begal teh memang dipimpin aku si Rabok. Ngaso heula para wargi. Harita karta ngilu jabung tu Malapung. Memang bener bah. In urang ayeuna teh geus jadi hiji kakuatan nu kacida pisan. Hebat na bah. Diperhitungkeun ku musuh-musuh ge. Mung musuh-musuh moal mangapulia atuh ngahareupan urang mah. Lantaran urang mah kabeh ge komplotan jadug-jadug nu geus kasohor. Kasohor tukang bobok, tukang darok. Memang bener lagi. Bener sia karda omongan nilai. Malah ditambahan ku dewek mah nyaeta tukang nyingkap genan rok. Kumaha sia? Lain ilaing teh euy. Tas ngayakeun gerakan. Tah, pokona mah gerakan lain ilaing teh. Mawi beres bahlah. Pokona mah gerakan kalemur. Malah pokoknya mah hasil sukses bah. Sukses, syukur. Syukur geus hasil juga makin mah. Kumaha ayat tambahan euy? Nu kira-kira bisa dibawa oleh-oleh ku ilaing karta? Jelas tuh bah. Pokoknya mah ti lemur eta mah hasil. Pokoknya mah awewe bah murah kene. Tema karta harita gancang pisan. Peda geus tangtu bakal menang hadiah. Lantaran pamimpina para wargi sadaya dekawureng ngadenge omongan awewe-awewe biasa nama sok langsung para wargi sadaya pamimpina teh langsung mere hadiah ka manehna. Syukur mun kitu syukur keun iraha-iraha diteang ku dewe. Da ayeuna di mana dikeremna euy? Cek si Rabok kabari cengkat. Ih, di kamar tawanan tuh bah. Pokoknya mah tenang we, moal kemana-mana, moal kabur. Jadi sewaktu-waktu abah bisa nyamperkeun kadinya. Ya, tingali we kayanana lah pokoknya mah. Moal teu cihui lah pokoknya mah. Hahaha, sia mengarti kana kayang dewek dulu we. Sia mengartikeun pisan kana kayang dewek. Nu sejen mana hasil sejen? Yu bah tah bayu. Tah kebenaran yu. Menang perhiasan 10 gram bah. Coba samping tak menang dah. Tau mah bangsa baju-baju awena malah duruk itu naon bah. Samping na bisa dijual. Dan kitu jeung eta perhiasan 10 gram. Hade bah ye. Pokona mah bisa jadi duit bah. Alus tugas ilaing hadena keur euy karta. Ku dewek pokona mah dipuji ilaing. Nop dah. Anu 10 gram bagi 2 ilaing 5 gram dewek 5 gram. Dan batur-batur ilaing poma euy kudu dibagi. Sok sanajan saeutik pokona mah saeutik sewang bagi sing walatra euy. Ya, ulah ilaing ngungku nu sebeuh. Tapi batur ilaing ge kudu ngilu ngahakan deuleu. Ya. Tah tina 10 adila 10 gram bagi 2 5 gram ewang. Sua sampingkeun simpen we dewek di dieu. Disimpen di dewek di dieu. Di mana butuh ilai ngomong we ka dewek. Dah, lamun aya rana nu bisa dibibitan ku samping bebeja ka dewek. Gitu para wargi sadaya si Rabok mere parentah ka Kikarta. Memang Kikarta minangka anak buahna anu bisa dipake anelan atuh. Minangka naon para mitra bisa dipake anelan Kikarta teh lantaran elmuna ge cukup luhur Kikarta dibandingkeun jeung anak buah sejen. Memang segala rupa hubungan ka si Rabok teh iwa ti Kikarta anu bisa asup ka jero. Anu sejen bisa asup teh lamun kabeneran dipanggil wungkul. Hari Kikarta malah asup atuh ka jero. Hari tage kocapkeun para wargi sadaya. Memang tadi jadi sebatkeun yen si horeng si mana horeng Rusia sotenan ku jalma anu can boga elmuna. Disebut Rusia sote cana kahontal cena nepi ka palebah dinya.
Di mana geus nepi ka hontal nepi ka palabadinya mah geus teu jadi Rusia deui para wargi. Barang geus katohyan kitu mah kaayaanana geus teu jadi Rusia deui. Contona kabeh jalma baheula yen cenah saha nu bisa init cenah nepi ka bulan. Tapi ku ilmu pangaweruh mageninganan para wargi nepi ka anyog ka bulan. Rek percanten rek henteu eta mah nyangakeun, tapi memang buktosna kitu. Di mana parantos anyog dugi ka bulan mah rek naon cenah. Init ka bulan eueuh teang-teanganeun. Eueuh keur kahirupan di ditu mah. Borosa tadina mah lamun keur aya kahirupan di ditu, hijrah we ka ditu ka bulan cenah para wargi pindah. Tapi barang geus katitenan memang rupa batu-batu malulu bari eueuh sumber kahirupan. Dah rek nanahaon make idit ka bulan sagala. Geus teu jadi Rusia deui para wargi. Baheula memang rupa Rusia, komo urang mah urang Sunda nyebutkeun lamun ningali bulan teh tuh tingali ninian teh keur ninun cenah. Atuh di sisina teh aya ucing. Tak kitu ucingna ge disebutkeun si Candramawat bulu tilu. Eta ngan rupa Rusia hungkul. Ayeuna ku ilmu pangaweruh Rusia ieu para wargi sadaya geus teu jadi Rusia deui. Contona kaayaan nyumputna si Barabok anu memang ceuk pamikirna mah kacida pisan atuh bunina. Ngarupakeun Rusia tapi si horeng kudu boga ilmu mah geus teu mangrupa Rusia deui. Si Rabok bisa kapanggih tempat panyumputanana. Tadi jadi sebatkeun si horeng si mana horeng panonoban atanapi patempatanana. Si Rabok teh geus dikanyahokeun para wargi sadaya. Atuh harita ge barang harita si Rabok nyarita ka Karta. Karta kumaha da kaayaan ambewe teh euy? Alus? Hih, puguh abah. Alus pisan atuh teh mah hebring cek kuring ge. Moal teh Yahud lah pokona mah. Wah eta mah hiji ge wah. Ya jigana mah beak 2 subuh bah. Kitu cek si Karta nyarita ka si Rabok. Si Rabok seuri bari ungut-ungutan tanda suka tanda bunga. Da kitu si eta mah cenah para mitra sadaya. Kabungahna teh kudu dianteur bae sakahayangna. Sakahayangna nyaeta hayang atuh cenah hiburan jeung awewe kudu dianteur. Geus kitu si Rabok nyarita deui. Ayeuna dewek rek niang eta ambewe. Para wargi sadaya atuh geus kitu mah dibejakeun patempatanana. Nyaeta patempatana teh di kamar tahanan teh. Geulila geus anyog harita teh ka kamar tahanan. Harita para mitra sadaya si Rabok bari sup asup harita teh ka kamar tahanan. Manehna para wargi manikah olohok bengong barang ningali ka kamar tahanan teh para wargi sadaya. Geus kitu tuluy atuh manehanana Suraseuri ditingali tina sarigsig oge nyaan geulis luar biasa. Aduh puguh para mitra sadaya, manehna meuni geus kumerot we gonok lakina harita teh lok-lokan. Barang harita kakarage muka panto kamar tahanan. Atuh para mitra anak Gorowok teh si Karta harita nyarita, "Siap, aya musuh ngajoran." Hah? Kumaha? Tedingan dia musuh? Parita para mitra si Rabok ngahuleng lantaran si Karta ngagorowok cenah di luar aya musuh. Atuh puguh we. Harita kene para wargi sadaya si Rabok nyamperkeun ka si Karta semu kaget gancang harita teh. Si Karta murageun kunci anu keur dicecekel si Karta. Si Rabok murageun kunci nu keur dicecekel. Nyapuguh we kamar geus muka geus kitu celeng harita para mitra sadaya manehna laluncat keluar nyaeta kaluareun ku hate. Memang para wargi sadaya teu ditolih para wargi sadaya. Atuh cenah babanan awewe mah nu dina jero kamar tahanan teh bari harita ge para wargi sadaya pantona mah geus dibukakeun. Tekung silila si Rabok kaluar ti jero guha
kasampak harita teh para mitra sadaya aya anak buah nanu sejen keur adu hareupan jeung jawara-jawara dina kaayaan taki-taki carincing pageuh cang kancing saring set pageuh iket lain bobodoan cenah. Harita gorowok atuh si Rabok nyarita. Hei, naon maksud ara nikah? Pangadaratang ka tempat ieu ha? Grapok caritakeun. Kudu make tata krama atuh ngomong teh. Mun nganyang kumaha nganyangna? Jeung sajabana jujul ngarempung we ka dieu nanahaon ieu teh ha? Harita kene si Rabok ganca ngomong bari nulak cangkeng, sombongna kabina-bina, rasana cenah para mitra sada aing pang unggulna, aing pang jagona lantaran miboga hiji pakarang nu kacida ahengna, nu disebut tongkat batu karang teh. Da memang kitu perwatekna sing saha nu ngabogaan eta tongkat batu karang jadi tambah kawani. Memang kitu perwatekna eta senjata mawana teh para mitra mun dibawa ka jalma goreng mah kana goreng we tuluy tergantung kari kumaha nu mawana. Lamun dibawa kana jalan hade tangtu jelema teh kana jalan hade we atuh nafsu na teh hayang neangan ilmu teh jeung sajabana kitu perwatekna eta nu disebut senjata nu disebut tongkat batu karang teh. Ngadenge aya nu nyarita bari nulak cangkeng di lawang guha. Salah saurang ngaminang kaca anu wakil jawara nu datang teh para wargi si horeng. Eta teh si Sastro, ngaranna Sastro para mitra Mas Sastro anu asana ti Tatarwetan. Manehanana tuluy nyarita. Lah, ulah jauh-jauh ti wetan datang kaya tempatnya eta rek ngerampas nu disebut senjata tongkat batu karang. Kula meunang denge yen dieu tempat aya nu ngabogaan tongkat batu karang. Kulantaran kitu kula datang kaya tempat eueuh deui nyaeta rek ngabasmi jalma-jalma saperti Andika. Jeung deui rek nyokoteng tongkat batu karang nu dipiboga ku Andika. Itu keterangan nu keterima ku kuring. Jadi kuring datang kaya lain lantung tambulaku, lain lunta tanpa sejak, tapi kula datang kaya tempat rek ngebasmi anjeun. Gitu para mitra cek Mas Sastro minangka jawara panggagahna ngomong. Memang kabehana ge datang ti Tatarwetan teh para wargi. Duka wetana ti belah mana? Nah ti Gunung Salamet duka ti mana ieu datang teh para wargi. Tapi kitu we kaayaanana puguh we atuh. Barang ngadenge jawara anyar datang ti Tatarwetan, ana atuh harita teh para mitra langsung atuh si Rabok teh seuring ngagak-gak. Gampang sia ngabacot teh. Ngomong we can becus ya geus wani-wani nangtang aing ha. Memang aing hayam lisung. Kumeok memeh dipacok. Memang aing hayam kabiri. Ha. Sok ngomong ngepadu bae sia. Ha, direken aing teh naon kitu. Make jeung rek ngabasmi komplotan aing sagala. Bari Jek Andika rek ngarampas senjata nu disebut tongkat batu karang. Keulaanan lamun pantar kaula kudu bisa dirubuhkeun ku Andika. Menang Andika nyokot ieu senjata nu disebut tongkat batu karang. Tapi syaratna lamun dewek geus ngajolor jadi babatang. Lamun dewek gesa modar tegera lengkahan deuleu sia ieu awak kaula. Ya, kaula moal mundur sasiku moal ngejasa tunjang beas. Sok sanajan sia pada lobaan, tapi kaula moal mundur deuleu. Sok sia mun bener-bener Andika wani keur maju sia deuleu. Si Rabok para wargi sadaya bari seuring ngagak-gak bari nulak cangkeng. Semu ngahina para wargi kanu anyar datang jawara ti Tatarwetan atuh puguh we harita ge
tuluy Masasro teh barang ngadenge omongan anu boga tempat kitu atuh harita tuluy nyarita deui. Lah ulah sombong Andika ya dibaca ku kula. Kula ge wani ngelawan Andika dikira dewek rek cicingeun. Ya kaula moal cicingeun. Pokona Andika bakal dibasmi ku kaula. Engke kaula bakal nyokot eta senjata batu karang. Sok siap-siap lamun Andika bener-bener pinuku wawanen. Bari mah harita keneh para mitra sadaya sret. Harita keneh Masasro luncat bari ngalugas bedog. Manehanana para wargi sadaya langsung narajang ka Sirabok. Tapi bubuhan Sirabok atuh lain jawara sakatiga. Lain jawara sakatiga Sirabok komok kitu ayeuna mah. Elmuna geus namahan lantaran unggal peuting ngasakeun ilmu nu kapibana malah manyieun jurus-jurus anyar dina nggoni ngabedah serangan musuh atawa ngaburaikeun serangan musuh dina nggoni ngabedah musuh anu tangguh kitu atuh sapopoena Sirabok teh. Lantaran ayeuna manehna geus loba anak buah, soal cenah nyiar kipayah diserenkeun kabeh ka anak buah, manehna mah anggur senang-senang we aya dina guha. Nu matak para wargi sadaya, barang aya nu nyerang kacida pisan nafsuna pikeun Sirabok, meuni asa dikumaha boa, meuni asa diunghak ku jalma nu anyar datang. Kitu pasifatan Sirabok anu memang babari ngulit bawang. Harita ge para wargi sadaya ningali kayan kitu, Sirabok tuluy ngahinarkeun serangan musuhna. Walkeun si Asdahyam. Ulah sok ngababaikeun si Asdahyam. Aduh marukan teh disangka merenya ngahareupan jawara ka ieu kamari sore keheulaanan dewe kudu eleh kudu kitu patut deuleu. Cek Sirabok rika-rita nyingcep sanggeus bedogna Masasro teh ngaliwat manehanana gentak narajang deui ngalapunduh. Manehna bener-bener geus legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman. Dina nggoning tarung ngalawan musuh teh atuh kesit nakeran. Harita para wargi sadaya puguh we barang Sirabok nyingcep teh sanggeus sebedogna Masasro ngaliwat manehna gentak narajang ngalapunduh ke si Masasro teh. Harita atuh para wargi ningali kayan kitu Masasro ngarengkong da teu sangka musuhna bakal kitu petana. Barang ngadenge sora pakarang ngincer pundukna, gancang we manehna ngareundeukkeun awakna. Bari malikeun akis ku bedogna geus kitu manehna langsung depok atuh puguh para mitra sadaya. Nah atuh para wargi sora bedog ti luhur disadat krang lantaran diadu bari manehna depok. Sedangkan suku ngababa di suku Sirabok. Dina gerakan nu disebut cenah para wargi sadaya sapu jagat teh. Padahal gerakan depok ieu geus biasa suku muter para wargi ngababa di suku musuh. Nu ditemprang teh bincurang musuh kitu tujuanana lamun segeuna kana pasti musuh ngajungkel. Tapi memang Sirabok oge para wargi awas kacida kana sing sakur teori musuhna. Jurus-jurus kitu mah geus kapimilik ku manehanana oge. Sabada harita atuh Masasro muterkeun sukuna bari dina kayan depok lir ibarat pangal we atuh. Awakna teh bakat ku hebat-hebatna. Mangga para mitra nuju depok muter para wargi luar biasa. Harita Sirabok ngajeleng kaluhur clek di jiga nu keur jelema keur main sapintrong we. Nyaan hebat dua jawara ge para wargi sok sanajan geus aya umuran, duanana ge memang anu kasebut legok tapak genteng kadek. Kakara ku sababara geprakan geus katingali ilmu maranehanana, lain ilmu hanap-hanap dina ulin silat. Manehna geus manjing saehu duanana ge geus manjing guru duanana ge para wargi ngawasa ilmu sagemblengna. Bari jeung atuh laingan saukur kembangna wungkul buah-buahna tina ilmu silat ge geus kacangkem ku manehna.
beda deui jeung jelema anu kakarang ngawasa kemangna wungkul teu bisa jadi buah. Tapi ieu mah jawara-jawara kolot ieu duanana ge ngan bener-bener geus legok tapak genteng kade. Barang harita para wargi sadaya atuh bedogna diadu pisan, atuh dia tarik naker saperti meret tanda kanu sejen nitah tarung ngabela tujuanana sewang-sewangan. Memang dua jawara anu mimiti tarung, pang-pang nama si Rabok ngalawan Masastro. Mere tanggara kanu sejen nepi ka akhirna der nu sejen ge tararung. Harita para mitra si Karta ngadu kapinteran jeung hiji jawara pendek DDP. Aing ngaranna cenah eta si Amir, ngaranna mah si Amir para mitra. Nyata teraha pawetanan duka ti belah mana datangna. Memang ilmuna luar biasa. Lantaran Amir teh datang jeung Masastro, maksudna mah manehna minangka tanaga nu diupah ku Masastro. Naon sababna Masastro menta tanaga sejen lantaran bising teu kuat. Kitu meureun ceuk dina gambaranna mah. Yen memang bener para wargi sadaya, dina ilmu silat sok aya kalana jalma diupah, atuh manehanana mah teu ngarepkeun naon-naon. Nu diarepkeun ku manehna mangan saukur upahna, lamun manehna daek ngabantu kasing saha bae nu nitah ka manehna. Samodel ayeuna Masastro nitah ka si Amir. Nyai si Amir mah bobohan jelema upahan, manehna mah diupah ku sasaha ge siap wae. Kitu diantara nama pang-pangna pikeun manehna mah nu penting rejeki sangkan ngalir. Numatak sok sanajan manehna diupah tapi tetep toh-tohan manehna ngabela ka anu ngupahna nyaeta Masastro teh. Para wargi sadaya Amir tarung jeung si Karta. Duanana ge sarua meureun para wargi sabobot satanding. Dina ilmu silatna pada sarua satingkatan atuh puguh we itu jeung ieu can aya nu eleh. Duanana geus boborot ku kesang padahal tarung geus sababaraha gebrakan. Aya meureun para mitra kana 15 gebragan mah tapi marawargi duanana ge can katingali, can aya nu leuseuh, can aya nu eleh. Estuning satanding naker ilmu panemu jampe pamake nu dipiboga ku Karta katut Amir. Tapi para wargi sadaya bubuhan harta mah nu boga tempat di dinya. Manehna geus apa kasing seluk beluk ka eta patempatan. Jadi cek paribasana nepi ka bubuk leutikna ge ngarti ka patempatan anu aya di dinya. Nu disebut guha orai tapa, nu dipake cicing ku manehanana jeung nu jadi guruna. Jadi para wargi bisa oge manehna ngagunakeun taktik-taktik licik demi keur ngalumpuhkeun musuh. Kumaha we carana mah nu penting musuh bisa lumpuh. Da kitu cenah para mitra dina tarung. Mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Memang para wargi sadaya tarungna luar biasa ragotna. Antara jago-jago anu memang nu aya di dinya diantarana nyaeta si Rabok sapara kanca. Oge para wargi sadaya jago-jago nu datang ka dinya. Tarungna ragot naker. Malah mah para wargi sadaya harita ge atuh puguh we malah mah aya jago sejena. Memang pada tarung duanana sarua kesitna jeung sarua pinterna. Nu matak geus liwati sababaraha puluh jurus ge para wargi. Can aya nu sileh-elehkeun, can aya anu bisa dirag-ragkeun. Kocapkeun para wargi ai si Sapri harita teh nu tadi ngagorowok para wargi sadaya. Harita terus ngalayanan nyaeta si Utang. Jawara terah ceta para wargi sadaya. Jawara di tatar wetan keneh memang. Ieu kabeh ge dua jawara nu jawara-jawara sejena. Nu di tatar wetan kabeh ge upahanana Masastro. Masastro anu ngabiayaan pikeun ngajorag si Rabok sapara kanca. Memang dina tarungna
kaciri para mitra sapri rada kawalahan bubuhan atuh si Otang mah jawara petingan teh nu hese lawana memang di wewengkon mah para wargi tatar wetan mah kabeh ge pada nyaho malah di satatar Ciledug ge pada nyaho yen eta teh jawara-jawara kaho si horeng si mana horeng geuning cenah para wargi ieu jawara-jawara teh nu datang teh asalna teh ti tatar wetan nya eta jawara-jawara anu memang kaasup jawara kahot memang para wargi sadaya kabeh ge kahot ieu jawara teh manehna geus biasa lantaran latihan ge di sisi Solokan Cisanggarung. Para wargi kaum dangu memang atuh kabeh anu tarung harita teh dua rombongan anu mempertahankeun jeung rombongan anu nyerang duanana pada hebat para wargi ngan memang tadi ge pikeun sapri kawalahan oge para wargi ngalawan si Otang mah bubuhan atuh sapri para wargi sadaya ngagunakeun jurusna eleh ku gerakan pamacan katempona sapri rada nyorodot kuda-kudana disusul ku bedog si Otang anu ngagurila modar manesia. Wow! Sapri ngajerit para wargi beungeutna kapapas ku bedog si Otang nepi ka nyenglet rubuh tuluy kegerungan harita kene. Uguh we atuh ret atuh kabeulaha kewetan katempo para wargi sadaya saurang deui geus kadeseh ngalayanan jawara-jawara anu asal ti para wargi pawetanan teh memang jawara kahot kabeh oge para wargi kasohor jago atau tukang taroka kana babato memang harita tuluy mundur manehanana ngajaga diri tina sabetan bedog musuh anu beuki santer bae. Teu nyahoan para wargi sadaya barang harita si Penul mundur manehna teu ngarasa tuluy bari mundur ngajaga diri teu nyahoan di tukang aya logak barang awakna mundur ka tukang kejling sukuna ngakejling kana logak kontan kuda-kudana roba sedengkeun harita teh musuhna si Penul geus nyamuk ti luhur nanggal pisan kana sirahna cekuk teu nyalahan deui sirah si Penul harita katarok para wargi nepi ka jiga kalapa we duwegan di beula teu bisa ngomong deui ngan nyebut aduh ngan sakitu teh nu kedal bruk rubuh tuluy we sakara. Para mitra sadaya tarungna antara rombongan Masasro jeung ngalawan Sirabok memang kacida hebatna ngan aya duaan geus tiwas di rombongan Sirabok bubuhan ai batur mah merek nyerang teh bener-bener ngagunakeun elmuna jeung deui teu sagawaya lain samarangan ilmu nu dipibanda ngabogan ilmu nu pilih tanding jadi dina ngoni nyerang teh bener-bener manehna ngagunakeun kakuatan anu kacida pisan hese di bendungna kudu jadi lawan kitu para wargi ketakna Masasro saparakanca dina nggoni nyerang ka Sirabok saparakanca nu hayang mibanda nyaeta Masasro teh hiji pakarang nu disebut tongkat batu karang. Para mitra anu mulia kumaha atuh terasna dongeng manga urang lajengkeun tarungna antawis rombongan Masasro jeung rombongan Sirabok. Tadi jadi sebatkeun para mitra sadaya dina urusan patempatan atuh memang Sirabok saparakanca geus ngawasa eta patempatan atuh dua anak buah natna nu saurang tiwas nu saurang mah gegerungan keneh lantaran kasopak balaba beungeut harita heuleut sapanyepahan ti harita anak buah Sirabok geus leuwih saparona rubuh sedengkeun ti pihak anu ngajorag kakara saurang korban jeung tiluan tatuparna kulantaran ti pihak jawara-jawara ti tebeh wetan jarago kabeh atuh para mitra jago petingan wungkul lain samarangan memang jago na luar biasa lantaran manehana mah menang meting ti ditu ti dieu menang ngumpulkeun lantaran diupah ongko atuh beuki lila anak buah Sirabok beuki corengcang tungtung na kariduaan
nyaeta Sirabok jeung Kikarta kitu geges kaseret asup ka jero guha ame teu bisa kabur. Memang para mitra sadaya Sirabok harita anu memang geus manehanana geus kaseret hampir teu bisa gerak deui. Ceuk paribasana lumpat moal bisa lumpat ngalawan geus ripu tuluy mundur asup ka jero guha bari ngalawan sabisa-bisa malah Karta Madina dadana geus kudawang kasabat ku bedogna musuhna anu asana tadi. Bekirila para mitra beuki jero nu nyedek teh pagulung-gulung rek asup kalawan pada-pada gede harapan kana hasil ngarampas eta senjata nu disebut cenah tongkat batu karang sarta sakalian modaran Sirabok. Demi nu diupah barang tadi manehanana diupah ningali kayan kitu mah boga pikiran hayang mibanda eta senjata oge. Atuh para wargi sadaya lain we masastro si horeng nu diupah ku manehna ge dina kayan kitu mah ngilu hayang mibanda eta senjata. Mung hanjakal waktos masee. Itunya para mitra. Ai geus seuhana mah geuninganna nu diupah ge hayang ngarebut hanca dunungan gitu aduh. Langga dugi ka dieu bae heula ieu dongeng nu judulna nyaeta Sapu Nyere Pegat Simpai Paturai Patepang Deui. Mangga premio.